Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak, kumaha daramang, mugia urang aya dina kawilujengan, amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Dinten ayeuna urang baris diajar ngeunaan pangjembar basa lembur kuring anu judulna Kampung Naga bahasa Sunda di kelas genep. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Pangjembar basa lembur kuring anu judulna Kampung Naga. Kampung Naga ayana di Desa Neglasari, Kacamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kaasup salah sahiji kampung adat nu kukuh dina nyekel adat istiadat karuhun. Masyarakat Kampung Naga hirup dina kawelas asihan tradisi nu pageuh. Nu jadi ciri khas Kampung Naga nyaeta imah panggungna nu ngaberes tartib sarua siga di perumahan modern. Imahna diwangun tina kai, hateupna tina injuk. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.